Sapuan balakeun nih, balakeun angger we angin makan dulu ka dieu we. Beureuh tepereng teh ada lupa di isu pula udah. Mah, sasapu wae. Bapak sia geus balik. Teh mau naon, Pak? Mau cau. Cau. Di mana cauna? Tetangga. Keluar. Ayo ngopi atuh, Mah. Ya, Pak, ngopi dulu, Pak. Enggak nyesel kan hidup bareng sama papa mah? Ada nyesel dia tuh, Pak. Kumaha ayeuna mah geus terlanjur. Mama enggak doyan cau. Oh ya. Bapak we. Mah, Pak, itu udud dah gitu, kopi ngumpul. wayang di Pak, ayeuna mah lewat minggu. Kamari kita pesan. Pakai gaul, di ladang, macul. Guys mah leukeunan hirup di lembur. Aya bebarengan. Ayo. Tahan. Sukan aya pagawean keneh. Aya kudu macul. Di Mang Taslim. Popokeun loba. Ya jo can. Itu di mana biasa geus Allah Bapak teh. Aku kudu ngajukan wae ka mana merak. Ulangan juga itu jual tanah, tak ember. Jangan satu Pak kemarin gejo, tapi biasa mereka kanjuk lah ka mana ya. Ulang aja wae. Kumaha tuh Itu Pak. aya beakeun huut. Geus mah mereka kanjuk lah. Sukan gawe siapkeun. Goreng dog. Rumah tangga tuh kiwae. Mana janjina? Mulai pangmarekeun kongkorong, kesiri ngarek nepikeun ka bujal, tapi genggean nepikeun ka ngangsar. Bukti mana pas kiwae. Aing arek tekad. Kudu aing ka Arab, kudu aing sukses. Ngomongna aing rek aya pagawean cenah rek moto. Ngan salah sedangkan. Pak. Ya. Udang cenah ngomong rek digawe ayeuna rek ngopok cenah ge. Udang hayu. Mah doi sukene. Kumaha sih mulai kemajuan meureun Pak, budang hayu. Hari ditinggalkeun ke Arab embung. Lah, bola ke Arab. Tipu. Segala ke Arab we. Emang kurang duit kamari atuh. Udah beli besek kumaha da kudu make duit make daun gitu ngajukan we ka Mang Manong mah ngerakeun atuh. Tangis geura ka ditu geura mandi. Ngomong rek digawe wae macul naon mopok. Di budang teh ke budang-budang. Mah. Ya. Ka sawah heula. Heeh, kade atuh. Saya mulai nanyakeun ijah ka sawah nya. Heeh, kade jalan Pak. Ejakeun eueuh kitu. Heeh. Bagir kumbah piring heula da geus sasapuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dok, iku kumaha? Setor moal sih. Geus 4 bulan. Aduh, aing kumaha sih? Man, kumaha sih ieu? Si Akang lagi ka karek maju digawe, karek ieu koloyong cikene. Kumaha ieu teh rek nawarkeun deui ieu puguh. Kumaha Mang, urang can boga duit, nungguan salaki ge balik digawe. Terus kumaha ieu rek mayar moal ieu teh jadina? Hoh, nya moal lah. Kede, lamun ingat urang ya. Aduh, aing ngajukeun ka sia mah. Aduh, aing ki carana mah bangkrut ceu.
Pak, ya, kamu mau mencai ya. Udah, saya buru. Terus ajan Bapak, ayo udah ka dia ya. Yang heula. Oh mah. Karake anci lo mah, adan manten. Mau naon? Ai, ieu kopi. Oh sayang, kamu lagi di mana? Tuh lihat tuh, tuh. Aku lagi ada di kandang domba nih. Oh, berarti kamu sekarang udah siap ya? Kau di mana? Cepet ke sini. Ya, aku tunggu di sini. Oke. Oke. Cepet ke sini. Aku udah bikin alasan, aku mau ke Arab. Cepet ke sini kamunya. Tempat biasa ya. Siap ya. OTW. Sayang, kamu udah lama nungguin di situ? Ih, kamu lama banget sih aku nungguin di sini juga. Gimana suami kamu? Udah tenang aja, itu mah urusan aku udah beres. Siap. Si Amel jeung saha euy? Mel. Ku coba ungkap